Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sarang simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halut ya geningannya anu manis anu kempotnya anu pangkasepna sa Jawa Barat cek mah eta ogenya dina acara anu maneuhnya eta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dadaramang pala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjara kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sijaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Pegat Kapakan bagian anu katilu karya Kang Cepi Setiawannya atanapi Kang Arisal se anu cengos. Kumaha salajengna ieu lalakon nyiranda teh nya Nyi Iroh ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun sata acana dilajeng kade ulah hilap nu acan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna ugi nu sanesna nya. Anu parantos subscribe na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur kapala wargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyusuh gegerohnanya bari ngagosip jeung ibu-ibu ngobrolkeun deui ibu-ibunya oge kanggo bapak-bapak bari nyantai nyi kopai udud samsai ngabaheuhai di tepasnya bari ngabayangkeun nu bohay oge di padamelan di tempat konveksi bari ngajait motong berasna di tempat cukur asgarna di pasar di pabrik di kantornya di perjalanan bari nyupiran pokona mah kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh nya janten rencang damel senanya teu sepi teuing landong katineung. Ulah hilap di like di komennya pokona mah wayahna komen dina alur carita. Hatur nuhun Kang Andri mun dibager ras kumargi simkuring madang ngadongeng nasanes dina radio ieu mah etang-etang parodi ngamumule seni budaya basa Sunda khususna dina widang dongeng Sunda di zaman kiwari nya khususna kanggo barudak baheula nu geus jadi aki-aki nini-nini nya asa waas na dongeng zaman kiwari aya di dongeng asa zaman baheula tah kitu saumpamina ngaros kahibur tah tiasa ngapresiasi karena nomor dana ieu nya atawa nomor rekening sabaraha we saiklasna nya supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Pegat Kapakan bagian anu katilu mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung. Hiji mangsa teu kahaja pasosore basa simedi keur ngareureuhkeun kacape sanggeus balik gawe manehna ngajengjehe di bale bari nyekelan sapunyere lar teh Iroh ngaliwat kaburuan imahna angkaribung babawaan balik di pasar ngahaja milih jalan eta peda hayang panggih meureunan jeung simedi anu jadi remen ngaganggu pikiranana dasar meureun kuduna nya harita kaparengan dikeresakeun panggih ti jauhna keneh Iroh geus samar pola sanes ngarasa yakin yen anu keur huleng jentul di bale teh nyaeta simedi pisan tuluy ngaliwat bari jeung gumeulis leumpangna di alonan miharep di gentraan kumaha we awewe geuningan ngome buuk we hayo bari dungdak dengdeknya gumeulis kitu deui simedi ningali Iroh anu rebo ku babawaan teh manehna cengkat jeung boga niat ngadeuketan ngan kakara oge tilu lengkah ngadadak ngarandeg deui kalah ngajanteng we nempokeun anu ngaliwat kahayang namah muru ka jalan nanya mulih di mana
Saterusna mantuan mangmawakeun balanjaan, tuluy nganterkeun tepi ka imah Iroh bari ngobrol saja jalan. Hanjakal kaburu inget baheula kungsi dicarekan kumaana basa nganterkeun jukut beunang ngarit babarengan. Sigana mah ngarasa kapok sieun ngalaman deui dicabok, antukna ukur bisa jajab ku paneuteup kanu keur ngaliwat di buruan imahna. Iroh bati kuciwa, alatan si Medi teu nyampeurkeun. Serenge Iroh seuri sorangan sanggeus kapikiran rek api-api we tijalikeun. Teu diengkekeun deui, brug ngalabuhkeun maneh. Aduh, cenah Iroh muringis jiga nu nyawe nahan ka nyeri, ngegel biwirna bari saeutik jebi. Nempo anu labuh, si Medi nepikeun ka tuturubun nyampeurkeun. Teu mikir nanaon deui, rasanya anu masih kene aya ngahudang dirina muru ngadeuketan. Iroh atoh nempo si Medi anu ti buburanjat ngadatangan, tuluy nguniang nyokotan babawaan anu bacacaran. Teu kunanaon nyi? Si Medi nanya bari mantuan mulungan. Henteu Kang, tembalna. Hati-hati atuh nyi, ceuk si Medi bari ngareretan. Nuhun Kang, rumaos abdi teh malaweung. Panon Iroh sarua malingan teuteup. Balanjaan anu amburadul ampir kabeh geus kakumpul, kari hiji deui bungkusan keresek leutik anu panungtung. Gap duanana bareng pada nyekel, tuluy silih pencerong teu beda we jeung adegan sinetron. Saterusna siga anu di slow motion, narangtung lalaunan bari jeung keukeuh papelong-pelong. Hoyong te nepangan bae ayana Ari kitu nama teu bisa dibobodo, masih kene aya kasono. Kacintaan kungsi aya najan nya geus lila teu kapedar, hari tamah ngadadak sumebar ligar deui. Leungeun sarua ngageter, geterna nyak serak nyaliaran nembus kana dada, tuluy nae kana embun-embunan. Blenye Iroh imut, laju ngabalieur semu era. Gelek si Medi neureuy ciduh jeung peupeureudeyan teu pugu. Salila-lila pating jaranteng bari silih cekel bungkusan. Leungeun si Medi teu karasa ngagacel keresek anu karasa empuk eusina. Dina pamikiranana teu beda we jeung ngome leungeun Iroh. Kitu deui Iroh sarua milu ngaramesna, sawangan biur sampiur. Inget zaman harita paduduaan kungsi mantuan nyitak bata di saung lieu amangna si Medi. Keresek eusina tarasi colek buatan Cirebon, tarasi mejrel alatan digacel, pluk murag, antukna leungeun si Medi jeung Iroh anu bolokot tarasi teh jadi silih cekel. Abong anu keur sono sikepna mangsa bodo, bau tarasi nyeleber nyambuang ka mana-mana. Hiji-hiji laleur nungtutan daratang.
tuluy hiber kukurilingan yang nganti mana sumberna, lalur entreut dina baju iro, pindah kana kerah baju si Medi, beuki lila bau tarasi teh beuki nerekab, lalur salah entreut nyengcle dina irungna si Medi, atuh teu mikir panjang deui, prak iro nepak lalurna, meneran pisan kana beungeut si Medi. Aduh, Nyi. Si Medi rewaseun. Hapunten Kang, hapunten pisan, abdi mah kitu sok teu sadar, geuleuh atuh da aya laleur teh. Iroh sasadu, Nyeri atuh Nyi, Nyi cukang na pisan anu beunang irung teh. singketna carita, iroh dianterkeun balik, laksana oge kahayangna si Medi bisa ngobrol sapaparat jalan najan kudu bari nahan murel, alatan bau tarasi anu beuki mabek jeung nyesek. Tepi ka imah iroh, si Medi ngemplong rarasaanana, kabeneran maanah anu dipikasieun ku dirina teh keur eueuh di imah. Nyi, kumaha pamingke malam minggu urang ngedet sapertos kapungkur? Mangga, abdi mengiringan Kang. Temal iroh bari ngeletan. Urang candlelight-nya di warung bengkolan. Mangga, abdi mengiringan Kang. Tabu dalapan ku akang diantosannya. Si Medi ngiceupan. Mun mangga Kang. Yes, cenah atoheun pisan. Si Medi amitan, sapaparat jalan ngawih lagu Metallica bari jeung teu puguh kadengena, jiga nama tepati bisaeun ukur nyaho wirahma tapi teu apal rumpakana, gagarawakan sorangan, bajuna dibuka terus dipuih-puih, teu poho deui bari ajerag-ajeragan, polahna siga jelema anyar owah, hare-hare teu malire kanu pati ngararingeuh nempokeun dirina. Samalah emak-emak anu keur silih siaran di buruan ngadadak birat lalumpatan bari ngagorowok nu gelo anyar cenah. Kitu deui barudak leutik anu keur ulin di buruan ngadadak bubar kalabur nu tinggalun ceurik gogoakan bakating ku sieun. Ari si Medi ongkoh-ongkoh ting teu sadar diri atawa teu paduli, keukeuh nyanyi jeung nyanyi. Malam minggu, si Medi bagja taya padana, pedah geus paheut janggian jeung iroh rek panggih di warung pengkolan. Bada magrib tatan-tatan, dangdana ampir sajam. Baju salomari hiji-hiji diajaran, gunta genti setelan, nepikeun kabingung nangtukeun pilihan. Samemeh indit, ceng-celengan hayam nateh dipepeuskeun, pre duit receh mancawura, terus dikumpulkeun bari jeung diitung, jumlahna matak sangsi ngarasa salempang bisi teu mahi, leng ngahuleng mikir bari nyekelan sirah susuganan manggih celah jeung tareka. Pret kana ceng-celengan anu karihuluna minangka bagian anu masih keneh beleger, nyeh imut atau ngadadak asa manggih ilapat. Unggal magrib hayam jagobah Dharma teh sok cineteun dina dahan jamu di pipir imahna, tuluy dipapantes mun seug dijual tangtuna bakal pimahieun keur ngajejegan kakurangan duitna. Kajurung kubutu akhirna hayam jagobah Dharma ditewak. Kabeneran harita teh ayana dina dahan anu babari kadongkang, gura-giru dibawa asup ka pawon. Sukuna ditalian, kitu deui pamatukna dibeungkeut ku karet geulang. Ngarah teu kekeokan meureunnan,
tuluy diasupkeun kana karung. Si Medi indit ninggalkeun imahna bari culang cileung jeung rurusuhan. Kaparengan pisan eta mah basa ngaliwatan imahna Bahdarma anu kabeneran aya pisan keur ngadaweung jeung pamajikanana. Jajantungna si Medi teh nepikeun ka ratug sieunun kanyahoan. Si Medi satekah polah ngawasa diri ngarah Bahdarma teu curigaeun. "Reka mana euy Med?" tanya Bahdarma. Ka undangan bah di Lemur Kulon. Si Medi ngadaregdeg. Kabeneran pisan. Pangulikeun bajigurnya. Yo duitna. Ceuk Bahdarma bari nyampeurkeun. Wios bah, keun ku abdi dipangmeserkeun. Beungeut si Medi beuki pias, anu dina kelek beuki didempet, hayamna nepikeun ka modal. Ieu mah sakalian we hitung-hitung muruhan. Pan kamari mangalakeun kalapa. Bahdarma ngasongkeun duit. Nuhun atuh bah. Cenah haget nampanan, tuluy ngised ngajauhan. Lain ieu teh euy. Si laing teh gidingna mah gining, tapi nah asa bau ti koto kuning. Teu pararantos teuing atuh. Bahdarma ungas ingus. Nyaeta teu kabujeng ibak, rurusuhan atuh da bah. Mangga di kantun. Laju ngaleos gagancangan. Dasar laing mah nya. Bahdarma keong. Nepi kanu dituju ngajak adu rega hayam jeung anu boga warung sarua sapu saterusna dibayar. Toloba omong pamikirna kawani anu meuli teh kaitung mahi bikeun ngajajanan iroh peuting harita. Sabenerna warung teh geus rek tutup, maklum ti tadi keneh rame kunu balanja, mangrupa kadaharan anu biasa nyampak geus beak kari wadahna anu nongerak. Ukur sesa-sesa samel we jeung lalab sanggup bear satengah boboko. Ngan ku sabab si Medi geus kagok janggian, manehna minta supaya warung teh keukeuh bukana jan daganganana saaya-aya. Teu cukup ku kitu, manehna oge ngaluarkeun catetan sangkan disadiakeun jeung disuguhkeun dina waktuna. Memeh jam 8 iroh geus datang. Dibagi aku imut marah mai, tuluy dipapag diajak muru ka meja anu geus disiapkeun ti anggalna. Ngahaja milihna di juru rohangan warung. Sanggeus iroh merenah, si Medi kekeprok 2 kali. Kurunyung si Udin nyampeurkeun mamandapan. Di deukeuteun meja manehna ngajanteng, mawa buku jeung pulpen tatan-tatan nuliskeun pesenan. Bade pesen naon nyi? Soft drink, odading, atanapi orange juice, sareng katimus. Si Medi nanya ka Iro. Kiki, sekedap Kang. Asa bau ti kotok atuh ieu teh. Asa janten kirang raos. Ceuk Iro bari nitenan meja jeung bangkuna. Si Medi reuwas, rumasaeun dina baju palbah cangkengna aya uruti kotok balas ngelek hayam. Dasar nu calakan, pok manehna nembal. Teu kedah janten emutan. Eta panginten margi urang teh caketing sareng kandang hayam. Kaleresan calikna di juru pisan atuh dah. Keun we atuh tibang bau tarasi sapertos kamari. Si Medi nyerenge. Akang mah. Cik Iroh kaisinan. Mangga bade pesen naon? Si Medi nanya deui. Teh celup we abdi mah. Teh celup 2 gelasnya Din. Si Udin anu dipesenan ngaharewos. Gelasna kalotor Kang, kitu deui cangkirna. Cenah, pokona uing teh hayang nyaho. Kumaha carana kudu aya jeung teu lila. Bari jeung nincak indung suku si Udin. Siap Kang. Bari nungguan pesenan, si Medi ngajak ngobrol ngaler ngidul, uplek bubuhan sono. Silih gonjak, silih baledog ku imut jeung ting cirihil seseurian. Teu lila di antara nasi Udin ngurunyung mawa pesenan. Nah, ku batok. Si Medi muncereng. Nu mawi Kang. Si Udin pupurungkutan. Wios atuh Kang.
kedah janten masalah. Raos kene ku batuk melihan mah. Cek Iroh Mairan. Oh, mangga tuh pami gitu kapalaina salira mah. Eleh deet najan keukeuh mentegeg. Din, hidangan utama keluarganya. Ayeuna pokona mah. Kade po candle light nanya. Mangga Kang, nangi. Naon deui ieu teh? Si Medi unggut-unggutan bari kerung basa diharewosan ku si Udin. Tenan naon lah, burukeun we. Antuk nama si Udin teh ngaleos bari mawa baki. Telila balik deui mawa sangu bear 2 piring samel tarasi anu geus bari, peuteui 2 papan balolotot jeung panjang, goreng peda 2 siki, katamah beuleum asin japu. Nu panungtungan si Udin mawa sayur asem, bener-bener asem we anu disayur. Iroh olohok teu nyangka sacongo buuk bakal disuguhan anu samodel kitu. Si Medi kuram kirim ningali pasemon Iroh anu ngembang kadu. Aduh, Akang, ieu mah kalenep abdi pisan. Ih, Akang, hatur nuhunnya. Ragamang Iroh nyekeleungeun si Medi. Ngadenge Iroh kalah ka ato, si Medi ngemplong, pok nyarita. Akang mah bosen ku pasakan luar teh. Remen pisan atuh danyi. Hoyong kuliner negeri sorangan anu pinuku kearifan lokal. Tah ieu contona. Tangtos kitu nama pan Kang Medi majal mina gaul. Supados langkung romantis, lampuna urang pareumannya panamina oge gala dinner, candle light deui. Mangga Kang. Cekrek lampu rohangan di pareuman, pet poek mongkleng. Si Medi apak-apakan kana saku, gap korek, jekres dihurungkeun. Manehna culang cileung neangan lilin dina meja, tapi uleh teu kapanggih. Anu aya teh ukur cempor mangrupa sasadian anu boga warung dina mangsana pareum listrik, kapaksa we jadi pilihan, berai caang, breh teh kasampak Iroh geus dahar miheulaan. Alatan kacaangan Iroh ngelemes ka isinan, kitu namah pantes tibeurang kene ngahaja beuteungna teh teu dieusian, lapar tangtuna. Si Medi nyerengeh bari nyokot piring tuluy marengan. Saterusna balake cerakan dicaangan ku cempor laig anu nyengcela ka kalicesan. Di luareun warung, Bah Darma kairing Hancip Ading jeung si Amor ngaberga bari muril-muril kumisna. Medi, aing nyaho sia, ilaing aya di dieu. Kaluar sia. Bah Darma hahaok. Ngadenge suara Bah Darma, si Medi reuwas kacida. Lalaunan ngoleset murupanto tukang, niat kabur ninggalkeun Iroh anu keur jongjon ngahancap peda jeung asin japu. Brai panto dibuka, gebeg si Amor geus kasampak ngajanteng. Mor, urang teh pan babaturan samalah geus dianggap dulur malahan mah. Tulungannya Mor, uing rek init ulah dihalangan. Si Medi ngalengis. Wani piro bro? Tembalna si Amor. Ya, keren deh ya. Ngasongkeun duit ladang maok hayam, gap duit di tampanan, duit ribuan dihitung, temalire si Medi anu lumpat muru kawetankeun. Saterusna si Amor asup ka jero warung, kasampak Iroh keur ditale ku Bah Darma. Apes kabur manten bah, wing lat megatna, cek si Amor miheulaan ngomong. Kasubulan pisan mangkuluk teh. Bah Darma kekerot. Kieu atuh Bah, perkawis saya mah masih kene aya da ulah salempang. Cek anu boga warung Mairan. Baru nya dijual ka maneh gitu? Kabeneran atuh, mangkaning eta hayam teh dipikanya pisan ku kami. Jarot, bagja pisan panggih deui. Cek Bah Darma atoheun. Mung hapunten kedah digontosan ieu teh. Ya tuna naon, sabaraha? Kami mesera mamira mung 50.000. Nanging kumargi kedah kengeng bati, pami teu 200.000 mah rupina moal tiasa kapasihkeun. Cenah. Oh,
Jadi si lain teh teu apal sehari dewek. Bahdar mah molotot leunguna nyebut bedog. Grajleung atuh anu boga warung teh luncat, sieun ningali Bahdar mah mesat bedogna anu ngagurilap. Pamirsa sadayana waktosna parantos teh nyekapan deui geuningannya. Kabayang ieu si Amor jeung nu boga warungnya lalumpatan. Pas susul-susul. Suwe da kahirupan model kumaha nu kitu nya. Aduh, insyaallah kieu urang lajengkeun dina episode anu salajengna dina judul Pegat Kapakan. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanjuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.